Sampurasun girang pangajen anu kusimkuring di hormat. Ibu bapak sinarang rencangan anu kusimkuring di hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur mangga orang sami-sami sanggakeun ka Allah anu Maha Gapur anu parantos naparinang pirang-pirang kenikmatan ka urang sadayana. Bahwa eta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, tur nikmat-nikmat anu sanesna. Tahilap salawat mi wasalam pamugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargina, para sahabatna, tug dugi ka urang salaku umatna. Hadirin anu kusimkuring di hormat. Di zaman globalisasi kiwari, segala pengaruh ti luar gampil pisan nerapna ke masyarakat. Pon kitu budayana, teknologi anu teu kabendung ngagaduhan pangaruh kana kahirupan masyarakat. Kearifan lokal anu terus kaereh ku budaya luar. Rumaja kiwari mah tos kurang wanoh kana budayana nyalira. Misalna wae kiwari rumaja leuwih mikaresep kana lagu-lagu pop atanapi lagu barat. Generasi ayeuna mah tos langki pisan anu resep kana wayang golek, kawih-kawih Sunda, tur seni tradisional sanesna. Ieu hiji kapihatinan kanggo urang sadayana salaku orang Sunda. Padahal seni sareng budaya tradisional mangrupi salah sahiji aset anu kudah terus dimekarkeun tur dijaga wae di Pulau Bali. Kabudayaan dimekarkeun malah janten aset kanggo narik wisatawan lokal sinareng mancanagara. Hal ieu ngabuktikeun yen urang ulah isin-isin nampilkeun budaya lokal sabab pisan kana pariwisata. Hadirin anu kusimkuring di hormat. Kitu oge urang anu aya di Kabupaten Bogor. Saha anu teu wanoh ka Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor anu ngawongku 40 kecamatan di Jawa Barat oge mangrupi salah sahiji destinasi wisata anu kasohor. Objek wisata di Kabupaten Bogor kalintang seueurna. Wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dugi ka wisata kuliner aya di Kabupaten Bogor. Hal ieu mangrupi potensi anu kedah terus dimekarkeun. Urang tos teu birek deui, unggal akhir pekan urang Jakarta juljol ka Bogor. Salian ti alamna anu masih seger, anu mantak mincut, teu pirang-pirang tempat wisata di Kabupaten Bogor teu pikaboseneun pikeun di sumpingan. Kitu deui wisata budaya sumebar di wilayah Kabupaten Bogor. Di antawisna urang tiasa mendakan di Kampung Budaya Kayaning, Kampung Budaya Sindang Barang, Sinarang Kampung Urug. Hadirin anu kusimkuring di hormat. Kampung Sindang Barang anu aya di Kecamatan Taman Sari, di dieu wisatawan tiasa ningali rupi-rupi bangunan tradisional, kagiatan nandur anu nampilkeun dalapan kasenian Sunda. Kayaning pancak silat Sinarang Angklung Gubrag. Salian ti eta oge aya situs purbakala nyaeta Pasir Ngentep anu tiasa ditingali nalika ngaliwatan sawah Sinarang Walungan. Anu kaduana aya Kampung Urug anu lokasina aya di Bogor Barat nyaeta di Kecamatan Sukajaya. Kampung Urug anu asalna tina kecap guru mung dirubah cara macanna ti palih katuhu jadi urug. Di Kampung Urug wisatawan tiasa ningali rupaning upacara adat, di antarana upacara serentaun anu dilaksanakeun bada kaping 10 Muharram. Hadirin anu kusimkuring di hormat. Eta salah sawios kabudayaan anu aya di Kabupaten Bogor. Urang salaku warga Bogor kedah reueus tur ngamajukeun widang kabudayaan Sinarang pariwisata. Kabudayaan Sunda kedah nanjeur kanggo ngarojatkeun minat wisatawan. Jajaran anu kagungan kewenangan kedah aya tareka promosi potensi budaya di media. Sangkan Kabupaten Bogor langkung kasohor di tataran nasional malih mah internasional. Kukituna upami Bogor hayang maju, hayu urang wanohkeun budaya, urang tembongkeun tur urang mekarkeun. Sabab lamun lain ku urang nya usaha deui. Sakitu anu kapihatur sumkuring
satu acara ditutup semkuring bade mungkas ieu biantara ku sisindiran. Si ujang meuli batagor, melina sabada lohor, wanohkeun budaya Bogor, meh Bogor jadi kasohor. Bandera tali bandera, bandera pegat talina, hampura abdi hampura, hampura kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.